Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nami Abi Fitria Sumiati ti kelas 11 IPS 5. Abdi di dieu bade maparkeun biantara ngeunaan perpisahan kelas 8. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu dimana dina kesempatan dieu urang sadayana tiasa kumpul dina kaayaan sehat walafiat. Salawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargana sahabatna oge. Ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya nu kusim kurang dipahormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi nu ngawakilan rencangan kanggo nyampaikeun amanat dina raraga program perpisahan kelas 8. Henteu karaos parantos 3 tahun urang aya di dieu, nu mana ayeuna puncak saladesna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilap abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun reuwu nuhun laksaketi bingahan ka Bapa sareng Ibu guru anu tos ngajarkeun abdi sadaya loba hal. Mugi naon anu diajarkeun ku Bapa sareng Ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka anu hal kanggo nunsa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasayanana manah Bapa miwah Ibu guru kenging walesan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ti abdi nu ngawakilan rencangan sadaya kirang lebihna nada dihapunten, nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaluwihan mah ti Maha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.